kali aing ngerok ngalumbuk benggal poe doang bebeus. Padahal mah teh mah yang represi kulit eta anak deketan kampus. Saat Bulan. Kadieu dia. Ajak aing ulin ka mana tah? Cina beunghar aing. Ih, nyai burung kena ieu kontak si Muin. Gua baturan di Jakarta itu. Kak datang mau mobil. Kira udah mau mobil bahar itu, jalan-jalan sama mobil. Hei, ngontek ya, ngontek si Muin ya. Warna. Gerak angkat GI, hese. Ibu kok aing pabalatak can diinder-inder bae. Budak. Saha di nelpon? Saat. Halo An, naon? Halo. Eta lain, eta abah aing anu lumpangan cenah jalan-jalan. Bisa tuh dia bantuin aing, ajak baturan dia. Goblok teh nu mobil. Mau eta aja. Rihan urang awal olo-olo. Ais jalan-jalan, tengah tuh emas lah. Balaga dia yang ulinan segala naon yang majang sekolah sama bapak dia. Pokoknya mah kitu bae, pokoknya udah ngomong sama mana kitu kudu ka dieu. Titik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Waalaikumsalam. 2 hours later. Kumaha ya bos, orok hares amat tangguan aing mah. Artinya kok ini karabet ongko eta si Saad. Kun coba telepon heula ya. Aing mah gegeran ongko ya di mah. Kela telepon heula ya. Kamu segera. Uja itu orang Saat tuh jeung bapana tuh. Gan di karabet ongko. Saat giraan ganti gua. Arah siapa benar? Nah, sudah lihat tak? Ya. Warna siapa bukan aja itu mobil lawan. Nah, bapak. Yuk, masuk. Keburu. Ben. Oi. Dia. Naon? Orok jalan-jalan pengen denge. Ka mana? Teu nyaho, geus saeureun ka mah. Kayak saling celana, celana haus geura. Misi dia. 2 hours later. Wah, rese, modal dia mah pasti. Siksa dia orang kuling. Ayo deh dia tadi. Mobilnya. Tinggal ya. Dia rese. Atuh aing mah kumaha diajak nabai. Gandengnya kayak bisa isinkeun. Dia nu ngajakan atuh aing kudu ngomong sarua bae atuh aing diajak ka mana. Bisa isin Dia mah kitu sih. Kalau tuh aing mah oh teh isin dulu kumaha ada isin kenapa? oh aing misi kumaha dia bae, kumaha diajak na bae malah. Nirok kudu ka aing baderat kieu tariri. Nah, abang kumat lagi. Aing mah doang dek eta, doang dek bedol ti koro aing doang dek utah. Mabuk tenan ya aing rok. Aduh Harenak. Dia mah teu mai dosa kali kalau tumpak mobil kakarak ieu. Aduh ya, aing seri koneng rok, beung aing ngiri ieu punduku baderat. Aing nonon bae, mutas nonon. Kayak aing buka plastik dia. Malam be bro ya. Ara naik koloti bro. Mesti nyampe utana. Mere plastik dia marok gua aing mah hararenek mah eta ubara ge aing ku rokok. Cibang ke dihareup taro eureun tah meuli rokok di warung lega tah nya. Eta di Parapatan teh warung anu gede lega. Warung naon buang ngaranna. Meuli rokok ke di dinya nya. Lain ieu mah, lain warung lega. Alfamart meureun nya. Oh, pokona teu nyaho yang aing mah yang penting mah eta warung nu rada gede. Naon kan dia tadi hareup aya tah?
Oh, aing mau belikin rokok, be pokoknya nama cager, aing siap. Tunggu segera tuh beli rokok mau di itu. Ah, dia duit nata. Ai. Ya, duitnya ya. Ya, Kita buka duit gitu. tuh aing buka duit diajak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum. Gimana ini tempat rokok orang nunduna disambung-disambungin be jangan ada sehat. Aing. Pak, di mana ta rokok? Abang hararese iarana dia aing ye. Kasir. Di mana? Oh, teka deuleu ku aing. Hararese amat enek beli rokok ge antri sagala iro. Ini hayo rokok abang. Kita aya rokok Suryata naon ya? Ayah, Tapi rek setengah bae meulina. biasa bah. Atuh kumaha tuh ya. Abah paling ngarokok eta. Gaduh duitna ge. Masa aing kurangeun borok, ya aing mau duit yang 2.500. Sebenarnya geus ngahutang bae burung ke budak di ka dieu. Kamu nanti ke sarang wae. Ih, hatur nuhun geulis ene. Hatur nuhun ya. Hatur nuhun. Kasep gemes aja. Aing ya. Buka. Ya, misik ya jeung mobil dia aing harapeup ke mobil dia. Eta misik. Heeh. Berarti hai berangkat rok ke geraan.